billahi minasyaitonir rajim. Kuari manu patali heula kana pakaian tah. Orang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang Muhammad benerkeun coba ge ayatna. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Turunan Adam khudhu cokot ku aranjeun, jieun ku aranjeun, pake ku aranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh. Zinah mah hiji hal, nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz. Majaz mursal min itlaqil hal. Nu diitlaqkeun nama hal zinah tingkahna tapi nu dimaksud nama libasna. Tuh, ay mayasturu auratakum. Inda kulli masjidin masjid makan tempat tapi nu dimaksud mah ieu teh salat. Jadi min itlaqil mahal wa iratil hal. Berarti kan majaz kene bae. Sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ke umat anjeun, turunan Adam. Ketika deuk salat, deuk toab, khudzu zinatakum, pake pakaian nu sesuai jeung aturan. Ketika deuk salat, tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah. Awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajh wal kafain. Bedakeun. Bedakan kita ketika toab sarua awet ilal wajah wal kafain lalaki baina surah war rukbah sok tutupan urang deuk salat kuari mah wajib nutupan aurat dalilna ieu dina Al-Qur'an khudzu zinatakum inda kulli masjid tuh jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta. Kok bisa jadi kos kitu teh pan khudzu teh fi'il amr kan al amru ma iza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil. Geus bahasa khudzuna di dieu kudu dibongkar deui. Imam Syafi'i mah ngabongkar khudzu teh kieu, Imam Malik mah ngabongkar khudzu teh kitu. Urang mah geus tarima asak bae ku ari mah nyaritakeun para imam-imam majapu yang ngaji henteu mondok henteu atuh. Teu puyeng kumaha atuh. Aja saminggu sakali ge eta ge sesa. Atuh heula mun teu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa ge lumayan jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan tah ieu kudu zinatakum hese zinah ge nu dimaksudna kepan libas pake ketika urang dek salat itu ukuranna mah baina surah wa rukbah ulah kadele dengkul ulah kadele bujal dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat moal katutupan lamun bujal jeung dengkulna teu katutupan sarua jeung malatimul wajibila bihi fa huwa wajibun kos jembatan anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat ngan eta samping eta baju neuk ditenden di mana lamun teu ditaekeun ka bujal tuh kasukeun kana maleti mul wajib bila bipoja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta geus laku hese mah mondok teu naon teh tuh mana kos kitu tah gaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika deuk salat pake eta teh lamun nu boga makan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahanana adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju gamis di jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah udeng-udeng di dieu di samping amamah ditambahan deui ku irtida di dieu gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuk Kangjeng Nabi seperti kitu wah masyaallah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nu teu make udeng-udeng eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teh neuleuk setan ieu bae nu dihareup
ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu. Nah, nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunnah tetek gitu. Adab Allahu Akbar. Kadeuleuna ge saregep. Padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge. Samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae kahandap katutupan geus teu kudu make kaos, teu kudu make sorban, teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu. Salat kos gitu, cenah ieu mah jadi imam saja jadi imam masalah. Masalah jadi sataranjang kalau udah masalah. Anggaplah di Cirebon lah. Kesultanan Cirebon. Masalah. Ngan teu boga adab. Geus make adab nu rapi. Malah kabladena mah diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih. Nomor kedua nu bersih ka hiji nomor kedua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar di sisina aya gareng aya cepot begitu orang salat di tukangeun nyana atuh nu kabayang Asep Sunaria. Masya Allah, ulah tah, itu bagus, pakai batik batu mah paranti ka kantor, batik anu hajat, batik. Iki salat mandum, nunan ngaranna putih, mun aya nu polos. Rapi. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah. Jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti urang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek eta sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunya ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang da Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeleuna ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya kan lamun aya tulangnya na ungas ingus bae cek nya teu bau asin amat orang tulang pan di dieu tama sarua jeung jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya dahar barang dahar sorangan bae jakeur ngambek meureunanan tidinya teh jada jeung tembang ai brak teh tulang tembang di dieu nyelap dina kumis-kumis pan sok gede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nyana hanyir buah dibualangkeun deui nyokot di gelas hanyir deui buat geus 12 kakaraknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah hanyir kabeh ngaca coba tangan ke gelasan bersih ka dieu ngaca emang kunaon eta tulang di kumis di kumis jadi matak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantak ge ka atuh panyakit dibawa ku sorangan teh masarua bae jeung tukang bas neangan potlot
bus kakaler kaki dul bus hese jasa orenganan ditendun di biwi tolol dah pegang bas biasanya kan di dia ya biasanya ya di kopeahnya nate ya kan ngenahan ya suka dia mengenai itu mah teh ditendun di biwir jadi nyono neangan ka ditu mana ceknya ieu ka mana mus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan neangan naon patlot aya teh di bibir jahe teu bareres aya anu pohoan kos itu aya nu poho tambah aya jelema namu sanggeusna namu beres terus nyana pamit sanggeusna pamit ban ngaroko ye ngaroko teu neula di asbak kadinya terarasannya na karenganan digadiekeun aja nyana kan nya ka sepatu beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia jadi dua tinggal lu boga imah bae bos tolol-tolol ting jadi tamu karo-karo aing dibawa cek cenah aduh ampun jelema limperan teh kos gitu nah ieu ngaca biasa nu rapih sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero kadua komis katilu jubah tilu rangka kitu keneh make amamah make sorban make irtida jadi gagah kadeleuna teh deuk mutus hukum teh dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah gitulah di samping khusus nutupan aurat secara wajib tambahan adab-adabanana dalilna ieu malamun nu teu boga lamun nu teu boga mah saaya-aya bae kabeneran teu boga sama sakali ieu mah teu boga sataranjang masalah salat sataranjang ngan ulah berjamaah sorangan salat teh sorangan di kamar Allahu akbar sorangan antara sataranjang ieu masalah teu boga jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat eureun salat teu boga teu bisa tetep salat boga orang pakaian pake teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae beres Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gede kritik tadi gitu. Nah, sebab urang Arab mah yang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make calana teu make naon ieu bae samping ka dieu. Geus, awewe kan salat tadi tukang. Gitu kan, begitu ruku kan awewe ka dieu. Tararangga. Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang henteu katingali padahal aya panonan nu mata Kangjeng Nabi mah ningali di tukang biqalpihi ka amamiru yatin sabatat wala yura asbaulin jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup biqalpihi ka amanin sarua jeung hareup lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu mata aya nu macem-macem di tukang teh katingali. Nah, begitu Kangjeng Nabi sholat berjamaah, jeung para sahabat awewe di tukang. Balas ruku kan mingsat. Awewe kana dieu. Kok mah sujud tak sujud ka deuleu. Jadi awewe teh betah. Di tukang lantaran ya eta lah neuleuh bubuahan. Kangjeng Nabi pada sholat langsung teu wiridan deui langsung ceramah. Para jamaah sadayana lantaran memang kaayaan urang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna
ulah waka hudang awewe lamun lalaki can nangtung kalau lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki can nangtung eta awewe sing tarawel kabeh apa baturanana kanyawannya urang kanyawannya sing kalewes kabeh arisin ka Kangjeng Nabi teh berarti kanyawan cenah urang ieu sing eta mah sing harareos kanyawan cenah urang kanyawan Kangjeng Nabi seri emang teh kanyawan bae ku kanyawan boro-boro baheula aya keneh Kangjeng sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wassalam abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang anu cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye oh ieu mah sholawat pendopo hampura oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan cenah mah sholawat bau waalaikumsalam ieu saha sholawat tisaha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada oh nanya ieu mah sholawat ti loka pendopo nya oh paingan beja assalamualaikum salam sholawat tisaha wih emang seungit amat ke cak Kangjeng Nabi kula kaditu kakalayangan Kangjeng Nabi na neuleuh emang kumaha gitu jih bantak kudu dibersihan eta sholawat teh ulah sambarangan assalamualaikum orang di jeron mah yang berkat atuh Kangjeng Nabi siap waduh sambarangan sia salam-salam ka aing sia hayat teh teu beres mantap ge nu rapi urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku ada atuh baheula kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum assolazkiya emang teu laporan ka Kangjeng itu lapor dideuleu nu mentak kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeuna ku Kangjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa ta embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala kaambeul ku Kangjeng Nabi na bau Kangjeng Nabi na henteu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah waduh jeung berkat 2000 nu datang 200 leg-leg Gus ya berkat tah kaambeuna lain deui oh emang kumaha gitu sabarangan kudu dibersihan urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang nu aplen tapi nu mantep Kangjeng Nabi kan neuleuh oh jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh kadeuleuh tengah peuting oh bener panundutan cek Kangjeng Nabi teh waduh teu kuateun cek Kangjeng waduh juga goler kieu cek Kangjeng Nabi oh budak balik deui ka Madinah lah cek balik deui diantepkeun molor di dinya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran ku kumaha bahkan paling urang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kangjeng Nabi dihadiran ku Kangjeng Nabi isin karena mun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hei manusia tibatan urat genggerong aing teh deukeut jasa ka sia atuh sia sing hade sia teh keur bareng jeung aing deukeut aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat ketungguan nya salat ta Allah ih cakal si salat ka saya geus bar likum cepet amat salat wah ieu tapis jemping gitu sakjana mah enduro meureun Masya Allah teh teu boga ka isi cak Allah dek ka mana tah sih ya Allah
tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideleukeun dikajahokeun nu marentahna Allah nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah isin amat yenang tungna kieu akur teh jeung aturan Allah ruku aing akur teh jeung aturan Allah boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideleukeun ku Allah sok sieun salah makin ka ditu makin adab makin inggis makin rempan tuh kan makin sieun ka Gusti Allah atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing sia deuk ka makhluk ge nangieun aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk deuk naon minta tulung ka makhluk jen nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kunti anak kunaon sieun ka kunti anak cek Gusti Allah kunti anak teh makhluk aing ngagoda sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca auzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah kunti anak hiber ayo baca auzubillahi minasyaitonir rajim aing ge bisa sial kunti anak nang tangan goblok jasa orengan teu husu urang da teu asup ka hate tah pokos kitu mah tapi lamun boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh malah nang tangan kunti rombongan ka dieu sia rombongan ka dieu ulah sok soranganan bawa bapak kolot sia aki sia incu sia hayu ka dieu aing sakalian paeh di dieu ye eueuh kasih lamun geus urang boga rasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing teh kapan leuwih deukeut ka sia jadi sia teh jeung aing atuh geus kumaha masyaallah tak urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wallahu alamu bimmaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanyana Gusti Allah mah teu resepen kanu leuleuwih dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu'na fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr-amrna teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teh hese kumaha tuh jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tah pibongkareun nu kos itu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila aya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieu lah nu koleng Masya Allah jukuna tuh batin saya tuh kudu ibadah saya puyang nama kos itu mah itu mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua ese ya cerita saya ngaji bela silahkan dahar silahkan minum sakayang anjeun asal halal jadi dititah
dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah. Lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar. Aya nu kuat sakali dahar genep jam. Genep jam kudu dahar deui. Genep jam kudu dahar deui. Jadi sapoe sapeting 4 kali dahar. Ulah disengsarikeun ulah. Nu kuat nang Allah, nu teu kuat nang Allah. Tinggal orang kembali ke diri orang. Aing sapoe sabaraha kali daharna nya. Balik ke diri orang. Oh, aing mah kumaha manggihna bae aja. Manggih isuk-isuk uduk sikat. Berang saeutik aya sangus sikat deui. Aya deui nu mau berkat sikat deui. Aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui. Aya deui anak mawakeun sikat. Teu teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah nyeungsarikeun kanu sok dahar. Loba dahar lantaran di dieu ge dijelaskeun wa kulu wasrobu. Nu ulah sote wala tusrifu. Ulah leulewihi. Berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu. Artina ulah leulewi teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan. Cara Raja Namrud. Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae. Beres dahar, wow, nyana susurian ke nyana KWC dicolok deui. Bolol. Utah ke istirahat sakedeung dahar deui. Wow, geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui. Jadi hayang dahar bae blon eta teh. Pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu Isrop ngaran. Atawa isrop teh hukum mustahil ngadahar sakumaha kahayang urang ieu hayang caplok ieu hayang caplok ieu hayang caplok hat aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge isrop sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulus seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun. Urang mah kok kosong datang ka eta kadi malah mah dahar teh baru budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni bae leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge basi disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha. Eueuh ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana, naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali, Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kari. Nyindiran deui, dikira ibadahna teh sebulan sekali make dahar. Oh, cak pamajikanana kumaha ieu. Oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sekali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah, 5 poe nya nan candahar. Kabeneran geus 5 poe candaharnya na ngomong, aduh
beteng lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteng lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dar bae sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang henteu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadahar uduk 2 piring jeung endog 5 sagegede kieu pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sia lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar gas ulah diteruskeun sia ibadah cak guruna ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah masyaallah Gusti Allah karim Sayyidina Umar nyekelan beteng kieu 2 poe candahar kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon mun minta tulung cek kana kunaon ieu beteng geus diganjel cenah ku batu emang kunaon 2 poe teh dahar kula masih 2 poe oh geus 3 poe kunaon iya tuh itu izin Sidina Umar kieu we satu lah cek teh geus 3 poe geus pararias kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh itu diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kurang geus 4 poe geus atuh cek urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae sia Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah Gusti Allah nu agung ayo urang mah pan lain kitu urang mah sia gede amat beteng ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin eta di kantong ieu ge bekal alhamdulillah aya bebekalan di dieu naon atuh lontong aya roti aya bacang aya masyaallah wahara amat aya itu tuh tas itu ge sarua itu mah bangsa roti-roti kering budak sabulaneun moal saep batur mah 2 3 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur perjalanan anu jauh aduh Gusti Allah sakararisi sararisi lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe-sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna malah mun aya tamu mah kumaha dahar wah gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae eta mah daharna gembul beurangna isuk dahar beurang dahar sore dahar deui tapi lamun geus salat ceurik tetep cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun teh kasimpulanna nama nu jelasna urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah nah nu mantak aya kiai teu naek-naek
lantaran ka batur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana dahar aing masa comot mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah ujub moal naik-naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat coba ge urang tas magrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa haju ngadenge suara azan Allahu akbar aju ge Allahu Akbar rokok ditenden di asma la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngan datang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah peureum urang eta teu nyaho la ilaha illallah pamajikanna mah pajar Ki Haji salat bae ka masjid beres di sepi pan utok trok Inggris beres saya kaji suka teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelum tak aja oplok diudangkeun ka masjid kaji udang beak ka samping tak rokok ye emang geus adzan lain geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta seubeuh teuing dahar seubeuh teuing nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapar sarua ya bae sarua la ilaha illallah jadi urang mah lapar teuing geus seubeuh teuing molor oh benerna oh bener tak ada mantake iya kumal bata minat ta'am masyarakat ulah sebeting sebenarnya sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia mah jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa annallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh ini dina kaos kieu teh kumaha atuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar bendueun Allah cacak-cacaknya jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa annar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andina sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiran anak kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek nginum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek nginum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok Pukul dingeunah-ngeunah pananggelna kitu. Geus teu nyaho inget bumi alam. Ieu dahar.
ayat carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh beda jeung di kitab kami Injil dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan ilmu dua aya ilmu patali jeung awak ilmu kedokteran aya ilmu patali jeung agama syariat Injil mah tampil dengan prima ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an laisa fi kitabikum min ilmi tib nu patali jeung ilmu kedokteran lamun nanyana ka urang heuheuhan tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan qad jama'a Allah ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup Injil mah kudu babarabayan ieulah loba teuing hese nawarna Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya buih sok dokter parah amat sih Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil sapotong ayat gua cek tabib Nasrani cek dokter Wamahia coba mana ayatna baca kunyana wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon wasrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu minum seperti lu ieu lolongkrang seperti lu lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna ulah main-main dengan Al-Quran mah. Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil al-fadhi nasirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu artina kumaha cenah eta ngaji dong wah payah teh dokter al-maidah baitud da kadut ieu kadut beuteung tempat penyakit wal himyah ra'su kulli dawain pantang ieu adalah sumber daripada obat wa atikul badanin bere kumaneh awak ma awat tahu naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan etalah jang ukuran kesehatan lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda darahna aya darah A aya darah B aya darah O aya darah OTM macam-macam liwat teuing teh ilmu kedokteran beda-beda kekuatanna kadar berpikirna lain-lain kadar awakna lain-lain suhuna beda-beda aya nu akur di tempat panas aya nu akur di tempat dingin aya nu akur di tempat sedang jelema aya nu betah dina daerah tropis aya nu betah di daerah panas aya nu betah di daerah dingin sakumaha hewan onta hayangna di nu panas bae ketika dibawa ka nu tiis nyana ngomong tidak betah saya mantak otak nu aya di Bogor nu aya di Taman Safari eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab ganti deui
nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana balikeun deui kula ka Arab teu betah nyana lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu wah ditonton ku urang Indonesia gede amat genep bulan koru bawa deui aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta aya nu hayang dinu tis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu atuh jajar etean aduh cek nyana ujang gupak aing waduh teu betah moal mangi kebo di Mekah kajen kumaha ge moal mangi ujang gupak cek nyana aing hese jasa teu betah nyana mah betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacak nyana di Cikupa di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya sakitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba kuari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikeun ka awak masing-masing ati kula badanin ma'awat sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa dente ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cak urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur apa salah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal wala tusrifu ieu cumi akur teh jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi wala tusrifu kitu kene urang aing mah lamun ngadahar urang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah beuki ngaranna tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah saknya ada tuh mahal tah mah akur atuh los tah mah tapi lamun teh akur atuh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lalapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah cak nya mah meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal deuk dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahare dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah iletah akur dan dumana akur kuman urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian koko mah gitu beda tuh kan nah mantap ieu ati kulla badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal wala tusrifu kurang kumaha cek Ali ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu melebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas
Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Numantak di riadohan. Urang deka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh, ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik. Riado di Cirebon jeung babaturan. Dibere sangguna ngan sakieu doang kan. Hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokona ku Allah mah masing-masing dibere kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus teu kuat teh nimba kula ipang nimba ke misalna 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat ieu atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain kok bangunna ceng haram iya tuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mau sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat tah aing mah dahar sih jadi teu kajawan moal aing moal kanyahoan pan itu bisa kos kitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai di aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah atuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu ati kula badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing antak beres tah set meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok maraheun da sia nipu aing ngadena aing teu paeh cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu batu atuh aing tasbih ragak deui mangkani kita maca kulu pan sapeuting 1000 pan ragak kocrek kodas ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kuluna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nyana ge kageteun sia tanaga gede amat cecenah atuh dahar jinganan nipu tau kos gitu itu kuat udah sih dipaksakeun akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus nya hasil isi horohna lulus tuh masyaallah dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus bae biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot nu aya nu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus kudu ulangan etus ya nya teu dahar nya teu lulus Masya Allah iya ya pantang panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imya rasukul dawa wa atikulla badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna Masya Allah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter Masya Allah macaroka kitabukum wala nabiyukum jalinus tiban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus ieu pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islam nya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam Masya Allah Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat lantaran ti ditu nagasa potong ayat atuh urang ngaji nagasa potong ayat wallahu alam bissawab